Sampurasun Lur. Baraya anu aya di kota anu sami-sami mika deudeuh mika nyaah kana budaya Sunda khususna kasenian Sunda. Wargi-wargi sadayana dulur-dulur Mang Sule dina kahirupan kasenian Sunda urang mika wanoh anu sebat tembang Sunda. Tembang Sunda teh upami ditingali mah deui kadanget ieu aya tilu wanda anu ngabogaan ciri mandiri. Nu kahiji tembang Cianjuran, anu kadua Cigawiran, anu katilu Ciawian atawa Pager Ageungeun. Nah, Ciawian atawa Pager Ageungeun. Nah, supados langkung uninga naon sababna Ciawian disebat Pager Ageungeun atawa naon sababna anu sabenerna Pager Ageungeun tapi disebat Ciawian. Nah, tiasa di aos ke aya buku kenging Pak Haji Taufik Faturrahman. Bukuna judulna Tembang Pager Ageungeun. Ya, dia diserat ku Dr. Andes Taufik Faturrahman sareng Mang Iik Setiawan Eskar. Diterbitkeunana ku Geger Sunten. Insyaallah di dia bakal dibahas ngeunaan Pager Ageungeun. Naon sababna dugi ka sababaraha waktu kapangker mah disebatna Ciawian. Tah kanggo Mang Sule mah ayeuna bade ngawanohkeun. Hayu urang sasarengan diajar margi ieu tembang Pager Ageungeun teh insyaallah ayeuna mimiti dihirupkeun deui. Dina mimiti kamekaranana tembang Pager Ageungeun teh henteu nganggo pirigan. Cukup ku upami nuju alok ku keprok gitu sanggap sajabana. Kadienakeun dicobian di pirig kantos nganggo kacapi. Nganggo kacapi tapi harita di cawat gitu kirang pas teh ku kacapi mah. Akhirna kadienakeun mah di pirig nganggo gambang. Tapi dina kasapetan ieu mah punten kalasan di rompok teu aya gambangna. Nganggo kacapi wae nu aya, kalasan aya kacapi di dieu. Memang larasna rada luhur ya, barangna sake. Kapungkur pawahyu bisana kantos nyirian panginten. Margi setiap tembang biasana tembang mah satasna tembang teh sok aya nu sebat narangtang. Jadi lagu pamungkan nu dianggo dina saban lagu gitu nya bade aya bade pami dina Cianjuran bade papantunan bade rancagan sok aya nganggo narangtangnya. Ieu ogenan tembang Pager Ageungeun nganggo narangtang. Eta kenging almarhum Pak Wahyu Wibisana saurna. Ieu narangtang. Pager Ageungeun anu ngale ngeleket teh ka langit. Pager Ageungeun di dieu yen urang ngatasik. Tah pamitos narangtang namanya dikawitan ku pupuh. Eta mah bade pupuh naon bae mung biasana mah jakawatana teh ku asmarandana tanapi kinanti anu pupuh anu pondok heula. Margi sakumaha ilaharna tembang pupuh nu digunakeun dina tembang ni patokan nganggit rumpaka tembang teh mung opat. Nyaeta kinanti asmarandana sinom sareng dangdanggula. Pager Ageungeun oge sami kitu. Aya anu kinanti, aya asmarandana, aya anu sinom, oge aya anu dangdanggula. Kalayan laguna mah rupi-rupi. Tiasa janten aya sababaraha versi lagu kulantaran tembang Pager Ageungeun kalebet sastra lisan anu tata lepa
bari jeung tara dituliskeun kapungkur notasina teu apal kumaha. Tapi cekap ku urang ngupingkeun naon didugikeun ku guru nya ku urang diturutan teras ditembangkeun. Anu tangtosna oge si tembang ieu teh bakal aya patula patalina sareng kamampuh anu nampi eta pangajaran. Kulantaran warna sora anu beda nya akhirna patokanna oge bakal jadi beda-beda. Pada akhirnya mah kumaha saha guruna we kitu. Kerasan sim kuring guguru ka Mang Odo Sahida. Mang Odo teh salah sawios tokoh tembang pager-agengan anu kiwari masih keneh jumeneng keneh. Kawitna ngagaduhan grup Arga Gunita. Insya Allah dina ieu dibahas dina buku sakali deui kanton ngagale bukuna ka Geger Sunten. Kurang teraskeun tadi teh nyaeta narangtang eta sanangkana pupuh anu munggaran urang diajar heula ngeunaan narangtang. Kumaha narangtang teh ya kieu nya. Pager ageungan ngaleu. Pager ageungan nu ngaleu. Pager ageungan nu ngaleu. Ngaleu ngeleketek langit. Ngaleu ngeleketek langit. Pager ageungan di dieu yen urang ngatasik. Sakali deui ah. Pager ageungan nu ngaleu. Ngaleu ngeleketek langit. Pager ageungan di dieu yen urang ngatasik. Ayeuna urang kawitan ku tembang anu munggaran nyaeta dina pupuh Asmarandana. Nyaeta Asmarandana Wanda Pager Ageungan. Kieu ieu. Kasmaran rine kadang ding gelar kabawa carita nurut galur buku kahot carita anak tatalepa ngawawa asbah heula pasawur dongeng karuhun pager ageun nu baheula. Tadi dina selang aya dina padalisan anu katilu eta aya alok. Terus dina tungtung lagu oge aya alok. Nah, tah satasan diajarkeun alokna. Sakali deui urang uihan laguna. Pelebah dia ya. Kasmaran rine kadang ding gelar kabawa carita nyukruk gaur buku kahut caritana tatalepa. Jantan nyukruk gaur buku kahut caritana tatalepa ngawa asbah pasawur dongeng karuhun
pager ageng nu baheula. Ya salagu tah Wang Cobian biasa sabaris-sabarisnya orang kawitan tina narangtang heula. Narangtang tadi pager ageungan nu ngale nyeleket teh langit pager ageungan di dieu yen urang ngatasi kasmaran rine kadang ding gelar kabawa carita nyukruk ngawur buku kahut caritana tatalepa ngawawa asbahla pasawur dongeng keruhun pager ageung nu baheula. Kasmaran rine kadang ding kelar kabawa carita nyukruk ngawur buku kahut versi nu kahiji nyukruk ngawur buku kahut carita anak tatalepa ngawawa asbahla pasawur dongeng keruhun pager ageung nu baheula. Para wargi sadayana dulur-dulur anu aya di lembur baraya anu aya di kota eta salah sabios tembang pager ageungan dina pupuh Asmarandana. Insyaallah dina sanes waktos sim kuring baris ngadugikeun deui dina wanda pupuh anu sanesna sareng alokna alok tina tembang pager ageungan ieu hiji-hiji we heula. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.